tepang anu mungkaran hati abdi asa sesebelakan aduh wajuna harian dinten ieu urang adi tepakeun deui tepang deui nu imut deui imut lucu aduh ngagelenyu aduh jeung ajuna kumatak mineng dinten ieu urang adi tepakeun deui tepang sakali abdi janji tepang kadua hate mau jenjang tepang katilu abdi terindu aduh dalila lucu kumoyu kadepang anu mungkaran hati abdi asa sesebelakan aduh jeung ajunan kumatak ninung dinten ieu urang adi tepakeun deui tepat sakali abdi janji tepang kadua hate merojenggang tepang katilu abdi terindu aduh salira lucu gumuyu aduh lan rawasan sote cek grup urang penting cek nu sajian mah lain sok muji sorangan didinya mah lan ya Mang Cele urang mah nya sauyuhan gitu urang mah teh pakampungan duikeun ka dieu nya alhamdulillah ku disamatna ge uyuhan urang alhamdulillah pisan kitu nya satadina ngaleungit-leungit acan lamun cek urang gunung teh mah model pribados Mang Cele anugerah ieu teh anugerah gitu ku ayana panggeuing Bapak Juyana oke Bapak Anangna kitu nya Bapak Asep Anangna nya tah pokona mah khusus ka grup paguyuban kitu nya urang teh terang hiji-hijina namanya nya urang aku disamatna oke Mang Anang nganuhunkeun urang ieu ka studio ieu SMTV ka abdi di oh nya atuh saya oke atuh sacaatana kasih muka nya aya wah eces pisan sumpah iya Mang Cele apaan di Cimungkal mah sakitu ngagelebugna angin keun bae da teh masalah da dieu hiburan abdi tinggal nyanggapi ditu oh eta teh heeh bari jeung ngagelebug angin ge ku tembusna eta sinyal meureun nya ka daerah Cimungkal alhamdulillah mebes langsung kana ieu kana acara SMTV teh aya dina layar TV urangnya ya tuh Mang Cele sacaatana urang dilanjutkeun deui ieu kana ieu panginten urang teh nyanak atuh nyanak nya mah nya urang rek dipake ieu urang moal dikenalkeun ieu teh kan moal dikenalkeun ieu teh wah nya apaan urang teh ketua paguyuban sareng sadayana teh hoyong terang saha sieun namina saha si eta namina kasep ieu saha namina khusus meureun ka kru nu aya di dieu kitu nya meureun eta teh ka Bapak Asep Anangna meureun urang teh saulah-ulah ngenalkeun Bapak pimpinan eta mah pilih urang meureun dina tepang di perjalanan ai kitu mah urang teh nya geus katingali opongna oh si eta geus opong tah kitu sok atuh Mang Cele sok urang kenalkeun heula da urang teh memang mimit kudu amit menta kudu bebeja kitu nya mundur non datang katingali tarang mundur katingali punduk beureun nya tah sok atuh kudu nete taraje nicak teh kotor tah ayeuna di ieu sok ngarenan sok urang kenalkeun Didi Nyaming Haji si Haji ini tah sok siap dan
mana minta tuh monyong neangan naon di dinya memang mana kan ieu mah laga-laga anu kata-kata lagu sok aya teh cicing heulanan sok riweuh pisan eta mah sok siap mana nu kudu dipilih Mang Ahyar Mang Iyu Mang Aming Mang Anang mana naon naonnya celek iya celek lain tadi mah teka tingali dinya mah lain tadi mah teka tingali gitu di dia eta teh abang awak leutik oke kabagian mana ngacidong aduh sok kabagian saurang manya nih kabeh eta we sok ampun sok sakali deui anu bener da kudu khusus atuh ngenalkeun mah sok mana nu kudu dipilih Mang Ahyar kasep Mang Iyu kasep Pak Haji Iming kasep Mang Anang kasep duh nah atuh monyong aduh geus gaganggu di wae si eta si ieu mah kawas orang wae ngaganggu wae kana sok aya teh heuk naon Kenaon wing dibawa atuh aya betul diajakan mah. naon teh diajak Wih dah yang dikenalkeun wih oge teh sami. ayeuna mah acara era kitu we mah sok we ngenalkeun sorangan Ah, mau ai das batur eta mah sok Mami ai batur make lagu aya kuring kudu sorangan. da mata ke ulang ngadaharan cau sisina teh kitu tah matak akibatna teh sok tengahna wih musim baca mah. Pemajikan ke tengahna nu ngeunahna Moal ambil kenalkeun Mang Etel we nyarita kitu. Sok. Nyarita celek. Moal. Atos nembe nakeun Mang Etel nyarita. Geus sok. Lagu nama ka Mang Ahyarkeun di bae ah. Naon? Ka lagu. Apa cari kenal? Pan rek kenalkeun. Apa atos aya Mang Etel cek abi gini. Oh jadi nya atos abi Mang Atos. Oh. Atos. Padahal mah anu nu pake ribut teh meureun si eta mah ukur saeutik nya nu dimaksud teh. Tepira Kenalkeun Mang Ecle anu di na luhur panggung mah beureunan atuh meureun anu sehari-hari biasa namang tasan. tah eta Anu di KTP na nama. Sok. naon atuh Denny Rusmana. mana Si monyong Ma. ada. Denny Rusmana wing mah rumah sa jauh ka bapak jauh ka emak jadi ngaranna Denny Rusmana. Oh, da rek niat pa di dia ge Peri. Tapi Denny Rusmana teh singkatan mangana. Oh, Heeh. Gede jeung Nini teh diurus ku nu bapana wing mah. Sok ah, baris Sok. sok ah Pariswan sok ah Paris wado Ari Paris wado Ai dicandak mah dicandak di kapasalkeun nu geulis tong dibobodok soko mah disapirakeun nu geulis tong dibobodok soko mah disapirakeun Paris wado Ari Paris wado Ari dihijikeun jeung calulu nu geulis teh teu bodoh sok emut kana piulu nu geulis teh teu bodoh sok emut kana piulu Paris wado Ari Paris wado Ari di Banatun mah di Bantun di
ka pasarkeun nu geulis tong dibobodog saka modi sapirakeun nu geulis tong dibobodog saka modi sapirakeun sawa aduh nyoho tembok si Eslek tak gitu goreng patut Eslek Baris baris wado Ari baris wado Ari dicandak mah dicandak di kapasarkeun nu geulis teh teu bodoh saka modi sapirakeun nu geulis teh teu bodoh saka modi sapirakeun ris baris wado Ari baris wado Ari dibantun mah dibantun di kapasarkeun nu geulis teh teu bodoh saka modi sapirakeun nu geulis teu bodoh saka modi sapirakeun soal baris wado Ari baris wado Ari dicandak mah dicandak ka jika punung nu geulis tong dibobodog dicandak da bisi pundung nu geulis tong dibobodog bisinak bisi pundung
percaya karena diri nu dianti ngawujud bukti jeung percaya kanu maha suci wadong ngabre ulang re akiang-kiang wadong ngabre junjungkeun martabat bangsa wadong ngabre yupal heuyeuk leungeun angkai penangan wariskeun ka hijau wadong ngabre campang prak narawangan wadong ngabre panyinglah lalang sehati wadong ngabre dalinding angin peuting centrik capi jeung gelikna sora suling Aduh, manganang nembe teh wadong ngabret cenah nembe tehnya. Aduh. Alhamdulillah Mang Ieu manganang ge nya. Di urang teh geuning laguna ge aya wadong ngabret. Tah aya teh. Jeung di manganang ayeuna Mang Ieu. Di urang teh geuning alhamdulillah. Sagala rupi dikacan wawa samatan wadok teh. Aduh, abdi mah hitut bentes ieu teh kumaha. Ya teh mah hitut bentes ai cumaritana balelo meureun nya eta teh. Tah ku ayeuna meureun eta teh masih keneh naon kitu alhamdulillah masih keneh urang teh bisa diciptakeun meureun nya dina kata-kata lagu wadok teh. Tapi manganang teu tinggalin di kacamata wadok teh di urang teh teh sagala rupi tos aya tos ngabret. Artinya mah rek tinggalin rek di baha manana rek tinggalinana. Lamun ayeuna wadok moyoton era Era anu nguruskeunana. ngabret sagala rupi kena. Nya. Dina lagu Tah, lagi ku lagu ayeuna ngabret. meureunana ayeuna teh kamajuan daerah. Daerah. Ku ayeuna urang kemajuan sakumna Indonesia Alhamdulillah, meureunnya manganang. dugikeun ka sagala karupa kahayang kacamatan wadok alhamdulillah. Alhamdulillah ditekunan gitu. Eta teh masih keneh loba biayaaneun teh di wadok teh. Seueur keneh. Ayeuna bujeng-bujeng dina prawisatana ayeuna cai sakitu ngamplangna nya. Gamplangna muhun. Di gunungna ge aya teh celek. Aya. Aya model ayeuna curug-curugna. Aya Curug Eta Cilengkrangna. teh tempat ulin. Nya. Deket celek ge aya teh curugna. Coba lamun ayeuna nya ku urang wado disalisir, diteangan. Disalisir. Anu bahan urang pikahareupanan anu sae kitu nya. mohon. Anu bahkan urang anu pikahareupanan bakal ditayangkeun dina SMTV. Nah eta mohon. Meureun eta teh curug-curug eta teh meureun insyaallah. Insyaallah. Langkurung indah. Indah. Kayak di Indah. gunung nya. Urang teh tinggalin. Ngan meureun urang teh ku tinggaleunan mah meureun ayeuna nya dina masalah jalan. Kan ada kayak juga bener. Alhamdulillah jalan oke. Kamari teh oke gotos ngareunah jalan mah. Tah kamari di mana eta teh di daerah mana Ming? Tah di daerah Ganjarsik malah mah Ayeuna ieu nuju di meureun aspal nguruskeun. gitu nya. Nya alhamdulillah ku ayana meureun eta teh kamajuan Dorongan, daerah. dorongan. Nya tah eta. Atuh meureunan keun urang teh saeutik ngagores, saeutik ngagores kana seneng urang. Mohon. Sok atuh mangayar ka lagu Ayar. kapayunkeun. Oh, Mang Ayar mah hoyong dulpi cenah teh mangan. Eta teh ciptaan saha celek? Setiap adi dieu atuh. Mana beleh ting awak kerempeng gitu di Tanyakeun anu nyanyi ciptaan dieu. Ah jeung saha? Ih, tanyakeun we kan. Sok mah nya mang hayar eta teh ciptaan Nya, celek. ciptaan anu gaibnya. Oh nyakeun emang anak lah. Oh, da eta mah Da mah ngadat. bener sih, Lamun teu bener. dinyakeun eta mah ngadat. Sok atuh ah. Sok anak cobian. Alah. Sok atuh ecrek. Dulpi ngawadul bari jeung ngopi. Dulpi sapoe sok ketujuh kali. Ngora rejeuh nu kolot. Manehna raresep dulpi. Nu geulis rejeuh nu leunjang salira sok resep dulpi. Dulpi ngawadul
bari jeung ngopi Dulpi dulpi karesep kaum lalaki kawetan rek meliketan belok nati parapatan gerit pisan nikmat pisan seorang esek Wadul bari jeung ngopi Dulpi dulpi ngariung di SMTV Dulpi dulpi ngawadul bari jeung ngopi Dulpi dulpi karesep kaum lalaki kawetan rek meliketan belok nati parapatan mundur piduk nikmat pisan kang cipok du nikmat pisan dulpi dulpi ngawadul bari jeung ngopi dulpi dulpi karesep kaum lalaki kawetan rek meliketan belok nanti parapatan mundur piduk nikmat pisan nikmat pisan dulpi dulpi ngawadul bari jeung ngopi dulpi dulpi sapoe sok 7 kali kawetan rek meliketan belok nanti parapatan mundur piduh nikmat pisan nikmat pisan aduh Mangahyar ngawadul di SMTV ngopi berarti berenya nya atuh tingali kumaha ayeuna ngawadul bari ngopi aya pokoknya tingali itu bari ngopi ngopi tuh nu sanesna bari teu ngopi teu bagian ngopina model ayeuna anu tuh si bapak pakanan nu ngopi ngopi oge heeh pati ngopi atuh ngawadul di SMTV ngawadul di SMTV gitu apa yang Andrea tuh bang ieu pada saha nya apa da abdi wae lain ieu sih aku tahun euy tadi kieu we ku yukung si urang ya lain ku tahun eta teh naon plu naon geuning oh plu burung plu manuk ke itu Kau teh bosan di WC eta mah. Kau tak boboh wah. Hah? Ulah hari bosan. Heeh, ngawas boga Rusia. Di mana keur ngomongkeun batu. Nya ceplak-ceplak we, rek kitu rek gegekeun urang mah. Rek dianggap syukur teu kudu. Rek beureum rek hidung jadi henya. Nya gitu. Atuh urang ayeuna alhamdulillah nya. Ningali teh hayang ting kenalan sareng Aipok. Oh gitu. Eta teh bari jeung ngagoler. Oh eta tah ayeuna meureun ditakdirkeun urangnya. Ku ayana Allah subhanahu wa ta'ala teh tiasa geuningan amprok sareng ngereng-renganana nya. Ku ayana urang teh meureun ieu teh ku Allah teh. Cik maneh cenah aya bener-bener teuing mah cenah hayang panggih jeung Aipok. Heeh. Kumaha cenah? Jeung reng-renganana. Kumaha cenah? Nya meureun ngabar ka dieu. Da Allah mah gampangeun. Sadalah urang geus kolot kieu gitu pieu tah lebah dinyana urang teh nya. Atuh Mang Hayar. Ieu rek kana lagu deui. Lagu atuh. Apa berarti pakai cetrek. Alah dianggap teuing atuh bieu jelema lain. Anjir, beurna di babawa we teh dianggap. Cing teh heulaan cicing heula. Sok celek rek naon, di dinya rek ngalagu rek naon. Abdi ge hoyong ngahibur ka urang Sumedang sadayana urang Wado kitu nya. Alhamdulillah gitu tah. Sok rek ngahibur hoyong laguna teh kumaha? Bangkong Yudo mah. Boro disimpen si monyong. Nya hoyong Bangkong Yudo Sok. Alah karuy. Bangkong oge bisa judo, lege oge bisa rilek gitu sok. Sok siap. Lalajo bangkong keur yudong melentu diadu tinju areret pacit di dongkek cinta urita bibi
rilek bari joget para piluan dansa panggung sigung etu ketilu cucung ibu tanah anteng main background munding mah teu mikir-mikir di kamar kengakhiri oge boga hayang sewang mun kaduga oyo di blok timu bangkong teryudo pelentu diadu tintu kareret pancet didongke bisa kumpadi legeri legebari joget pambara piluan dansa panggung sigung etu ketilu cumu ibu tamu udah jeung badak bercongkat tapi gen main kaleti gajah anten main background munding mah teu mikir-mikir di kamar keur ngakhiri satoge boga hayang sewang gaduga oyo di blok timu tapi usahakan tah eta teh mangama yuk bangkong yudo eta teh ngambabahatan dapur megaman jika tasa dikakaya katelengesa itu kita jahat hingga sila dulu nyana perkara katurunan jempang majikan
orang lemurnya Cilandak Cilandak bersekacamatan ka ibu desa ananya ibu kadesna di Cikarya ke selatan oke teh hilap kalau pajuya ananya hiji raga ngapapatang di handapun dasa di kakaya Nusa itu eta jalma hingga katunan jeung pamajikan jeung pamajikan deui ngalu masa saya bisa anu belum ya sih harianeun lengan deungeun tega ya biarkan kemalingan aduh geningan aing geus kolotnya mangece napas game ni kurangnya uyuhan urang teh aduh oge atuh teh hilap Mang Aming kumaha gitu bade ngalagu Mang Aming bade ngalagu lagu naon si eta sok nanyakeun ayeuna teh aya kalau gula wae we geus atuh banyak heeh geus atuh aya ngagula heeh alhamdulillahnya urang teh beureunan aktivitas yang ngagula aya di kampung nya eta teh alhamdulillah dugi ka kepresidenanna ge waduh iya aduh ku ayana urang tani teh moal barang tuang meureun sadayananya ulah mun teh aya tukang tani tah aya tukang tani barang nya aduh alhamdulillah bulan-bulan ngan hanya kana teh sakihungku urang teh nya meureun tukang tani mun nampi ye kahargaan nah ai gemuk atuh nampuya mun kalau kabeuki ngapung di luhur tah babah dieuna hapunten ka bapak-bapak urang anu di laluhur kitu nya ulah ningali proyek wae ulah ningali PT wae ya mah anu ningali teh anu atanapi aya geningan urang teh nya saya akan membela wong cilik ya gitu geus kieu mah damanya aya teh bisa ngagugat masalah ayeuna dina hargaan nya bener mana si eta mah aya kurang sunat tapi make wong tapi nah keur urang mah keur urang mah bebas kitu nya da eta mah rek dihampura henteu syukur kan mudah-mudahan sing diperhatikeun aspirasi eta teh eta mah khusus ti wong cilik wong cilik sote teh urang Jawa gitu sok Mang Ming nya mudah-mudahan kanggo kapayun pemerintah maratikeun wong ciliknya mudah-mudahan urang sing tiasa ngarobahnya sing aya dina kemajuan masyarakat tah eta Mang Eming mudah-mudahan sok atuh urang teh nya da meureun aya keneh babaturan urang rencangan urang anu bakal rek nampilkeun lagunya aya sok atuh Mang Hayar rupina teh meureunan ulah urang wae nya da meureunan urang teh mungpang meungpeung ayeuna dihareupeun layar kaca TV urang kitu nya SMTV teh Mang Ieu ge hayang nanggeurkeun atuh cenah sok ngan lagu naon Mang Ieu teh laguna lagu naon oh Kicep Enggal waduh ini warara asa tali Kicep Enggalnya sok Mang Ieu
Pemirsa sadaya mangga nyangakeun dina laguna Kiceup Enggal. Kiceup Enggal. Ampun teh uyuhan urang teh nya. Atuh memang tahun-tahun merenya teu oleh karahaan aya sagala rupa ka itu diasah mah nya. Manganang nepikeun ka nyurujutkeun ti manaon. Bakat ku rasa-rasa Kumaha? Eta mah nya urang mah da lain hayang nampilkeun saena. Mohon, tambahkeun ompongna kitu. Keun we urang mah ulah, pokona pede kitu nya. Atuh panginten mengpoknya urang teh mudah-mudahan ku kasangkar ku waktu mohon papajuyanya mangatura ngan meurinan urang teh aya pupeujeeh kumaha pupeujeeh teh urang teh kieu sajroning urang rek nyengkat balik ti dieu teh meurinannya
ku ayana urang di dieu teh meureun ku ayana SMTV ku pangupayana SMTV tapi mudah-mudahan atuh meureun ti grup urang ti grup Kiri Mekar gitu nya. Kiri Mekar Putra Grup berenya Putra Bungsu anu lingna meureun ti Sukajadi di Kanyapanan Wado oge teh hilap ka ibu-ibu kacamatan mudah-mudahan alhamdulillahnya ku ayana anjeunna rojong ka dieu teh meunnya tah kitu ambil partisipasi teu bararisa anu batak dijalikeun bahasa-bahasa mah kitu nya meureunna urang teh ayeuna istuning duikeun ka dieu bae meureunnya anu judulna SMTV teh geuningan sok aya eces pisan tah kumaha teh ya mah barang ya tah SMTV eces oh gitu jadi mangana mah kasilep ku bahasa gitu ai hitu teh tah meureun oh tanten kitu mah ai pak mohon ayeuna sok siapkeun atunya urang teh meureun hitung-hitung naon pepeje hitung-hitung ngadoakeun eta nya mudah-mudahan SMTV anu lumuncurna ka daerah-daerah urang teh sing langkung-langkung ti kieu sing langkung-langkung anu pokona mah meureun kapayuna meureun bating makin maju kitu nya tah ayeuna siapkeun Mang Yar siap 1 2 3 SMTV eces pisan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.